wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak ST Juara. Tepang deui sareng Bu Upi dina pengajaran basa Sunda sareng lingkungan. Kumaha kabarna? Mugia sehat sadayana nya. Ayeuna tos terang dinten ieu urang bade diajar naon? Dinten ayeuna urang bade diajar alat musik khas Sunda anu tina awi. Tiasa nebak? Naonnya? Ayo urang saksikan heula videona. Awi katanapi basa Indonesia nama bambu nyaeta tutuwuhan nu teu tiasa dipisahkeun sareng masyarakat Indonesia. Aya wae mangpaatna dina kabutuhan urang sari dinten. Abdi nembe terang, teu sadaya awi tiasa dijadikeun angklung. Awi nu dipilih teu kenging nu kolot teuing atanapi nu ngora teuing. Kedah nu sedeng-sedeng wae. Awi nu dipilih jenisna nyaeta awi hideung. Sabab ngahasilkeun sora nu langkung tarik. Waktos kangge nyandak awi teu kenging sawenang-wenang. Saena tong enjing teuing sabab kandungan cai dina awi seueur keneh. Waktos motong awi nyaeta antawis jam 11 nepi ka jam 1 siang. Awi kedah dipoe 3 nepi ka 4 minggon. Awi oge teu kenging langkung garing sabab bakal peupeus. Awi kedah dihaluskeun ngangge hampelas supaya teu raheut kanu panangan. Handapeun awi dipotong nyarupakan batang. Engke dipake nyambungkeun dudukan sareng angklungna. Salajengna awi dihamplas meh rapih sareng lemes. Upami tos kabentuk angklung, kedah di stem. Carana unik, cara mangkoko niupkeun bagian jero awi teras ditabeuh. Upami sorat nu dihasilkeun tos sami, artina awi tos tiasa disusun jadi angklung. Saatos nyetem rengse, salajengna ngadamel lobang sora. Tah ayeuna angklung tos jadi. Angklung aya sababaraha jenis. Aya angklung nada nu hiji nada dipaenkeun ku hiji jelema. Aya oge angklung toel nu hiji jelema tiasa dipaenkeun sababaraha nada.
diregepkeun videona tadi alat musik naon sih tadi teh namina? Leres namina angklung. Tah, upi ge nembe terang cara-carana kumaha ngadamel angklung teh. Tah, ayeuna aya tugas nu kedah hidup kerjakeun dina lembar kerja bahasa Sunda sareng lingkungan dina map masing-masing. Mangga dikerjakeunnya, kayak dikumpulkeun. Penghilap dipasihan nama sareng nomor absen. Penghilap, soalna kamari aya nu teu dipasihan nama. Nu sakitu ti Bu Upi, hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.